Bismillahirrahmanirrahim. Sabadana kimusonib tutup rampung beres roes purugat paragat ungas anggeus ngauningakeun tina sapalihna ciri kalimah fi'il khususna fi'il madi sareng fi'il mudhari baik anu jurusan maklum maupun jurusan majhul sulasi rubai humasi sudasi anu mana tina sapalihna ciri kalimah fi'il teh nyata tak tanis anu cicingna ditungtung fi'il khususna fi'il madi naon cenanip tak tanis teh nyata tatanis teta anu nyeratna cara tak parahu bari teu nganggo baris alias dipaehan pangna disebut tanis kusabab engke pailna tina eta fiil anu geus kaasupan ku tak tanis teh kudu dipasang ku fa'il jurusan muannas baik mufrad tasniah atawa jamakna lamun mufrad jadi mufradah lamun tasniah jadi tasniah muannasah lamun jamak muannasah contoh seperti dorobat hindun dorobat cenah geus neungeul sahindun tante hindun teta dorobat contoh fi'il madi anu ciri fi'ilna nyaeta tak anu dipaehan anu cicing ditungtung lapad dorobat pangna dipasang kuta eta fi'il madi kusabab fa'ilna anu jurusan muannas hartosna awewe nyata lapad hindun ta supaya beda mana fa'il anu jurusan mudzakkar jeung fa'il anu jurusan muannas mangka fi'ilna lamun anu jurusan mudzakkar mah ulah nganggo tak tanis jaa zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidin geus datang saha mama zaid geus ningali abdi ka mama zaid geus nyimpangkeun abdi ka mama zaid tah eta mah zaidun fa'ilna lalaki tah kusabab lalaki mudzakkar teh si fi'ilna ulah nganggo tak tanis jadi jaa we gitu tapi lamun fa'ilna muannas alias awewe model hindun teh anu hartosna tante hindun mangka fi'ilna kudu nganggo tak tanis anu mana nyeratna teh tak parahu ngaut titik dua di luhur bari teu kenging di barisan alias pae gitu bae contona jaat hindun ra'aitu hindan marartu bihi hindin geus datang saha tante hindun geus ningali abdi ka tante hindun geus nyimpangkeun abdi ka tante hindun tuh jaat teh fi'il madi anu jurusan muannas ciri muannasna tungtungna dipasang ku ta anu paeh anu nyeratna eta tak siga parahu dititikan dua di luhur sakaligus eta teh ciri tina sapalihna ciri fi'il madi
Kusabab tina sapaina ciri fiil teh nyaeta tak tanis teh. Tak tanisah lebetna teh khusus kana fiil. Wa ta ita anisi ma'a taskini. Wa ta ita anisi ma'a taskini. Aya deui cenah nip. Ciri kalimah fiil saliati tak tanis. Oh aya. Naon cenah nip ciri kalimah fiil selanjutnya? Wa tafa'alta mutlaqan kajitali. Wa tafa'alta mutlaqan kajitali. Kumatik logatna teh wa tafa'alta mutlaqan kajitali teh tik. Salajengna tina sapalina ciri kalimah fiil teh eta kalimah fiil cenasa kapanjingan domir gitu. Seperti lapad fa'alta anu aya seperti takna anu aya di lapad fa'alta. Anu hartosna fa'alta geus midamel anjeun. Kusabab takna dipasian baris jabar. Anjeun di dieu teh nyaeta lalaki saurang. Eta fa'alta disebatna kalimah fiil. Ciri kalimah fiilna nyaeta ta. Anu aya ditungtung lapad fa'alta. Ngan ta eta mah disebatna ta domir. Kusabab dibarisan. Baris jabar mah pikeun mufrad mudakar mukhatab. Mufrad sorangan, mudakar lalaki, mukhatab anu tiasa diajak nyarita gitu. Lalaki sorangan bari tiasa diajak ngobrol. Fa'alta geus migawe anjeun lalaki saurang. Ta eta takna teh ciri kalimah fiil. Itu fiil nate fiil madi tina fa'ala asalna. Asupan mah tak domir. Anu wuku mufrad mudakar mukhatab nyaeta anta. Gitu. Jadikeun domir mutasil. Ta domir mutasil mah jadi lain anta, jadi tak. Gitu. Jadi tak, nah itu anu hartosa sami anjeun lalaki saurang keneh. Asupkeun kana fiil. Kusabab engkena teh aya opat harap bari di barisan sadayana hiji pa dua ain katilu lam kaopat ta jadi macana teh fa'alata. Tah mangka urang Araba beurateun aya opat harap hiji cicing dina hiji kalimah di barisan sadayana gitu. Beurateun urang mah babarinya letah Sunda mah naon-naon oge gitu. Nu hese diucapkeun ku urang Arab ku urang mah babari gitu. Ku batur hese diucapkeun ku urang mah babari. Kurang Sunda mah dadahanna ge atuh lalab nya segala dilalab gitu. Segala didahan. Model contoh batur sok eseun laleur mapai areuy. Sok da miftah bisa teu? Laleur mapai tuh aleur gitu. Urang mah babari laleur mapai areuy gitu. Urang korong mipah mah bisaeun sok kira naon. Korong. Itu. Tak kusabeurat mangka wajib dipaehan hiji. Mana anu kudu dipaehan eta harap anu aya ditungtung fiil madi. Oh lam berarti di ieu lamna. Jadi macana teh fa'al ta urang Arab ge tiasa we.
maca ri paal ta mah gitu. Artina geus migawe anjeun lalaki saurang. Ta eta ta dina paal ta teh nyata tak domir sekaligus ciri fiil madi anu wuku mufrad mudzakkar gitu. Lamun dibere baris JR jadi macana kumaha? Fa'alti artina nah gitu fa'alti geus migawe anjeun awewe berarti wukuna mufradah muannasah mu'thabah. Teta fa'alti ge takna anu aya di lapan fa'alti nyata ta ciri fiil madi anu mana ciri nate tado anu wuku nah itu fa'alta fa'alti gitu mutlakon ana dilepas tina kain pada uga mutakalim atau muhotom tak nama edek anu hukum mutakalim wahdah anu asa isim domirna teh ana gitu atik anu hartosna ana teh naon abdi tadi genti we ku isim domir mutasil anak teh jadi naon ti jadi naon anak teh jadi huruf naon domir mutasil mah jadi tu anu hartina abdi itu asupkeun kana fiil madi jadi macana fa'altu gitu. Fa'altu asal di barisan kabeh mah kumaha atik fa'alatu geus fa'alatu kitu geus fa'alatu kitu kumaha geus fa'alatu kitu kumaha paehan harap tungtung fiil madina di dieu naon rupana lam jadi paehan harap lamna jadi macana artina geus midamel abdi tapa'atu teh disebutna kalimah naon ciri kalimah fiilna tadomir anu wuku ku naon mutakalim wahdah anu hartina abdi lamun isim domirna lapad naon ana tuh fa'altu atanapi muhotob muhotob nya mutakalim wahdah atawa muhotob. Nah muhotob mah nyata fa'alta anu tadi teh fa'alti. Nah, anu contoh muhotob kaji ta li jita geus datang anjeun lalaki saurang jita kaji tali kaya kitu saumpamane lapad jitali jita wus kitu wus datang siro lanang sawiji li marang ingsun tah eta jita teh contoh kalimah fiil naon cenanib ciri kalimah fiilna nyata ta anu aya ditungtung lapad jita gitu tak naon cenanib eta disebatna tak domir wuku naon cenanib wuku mufrad mudzakkar mukhatab gitu jita geus datang anjeun lalaki saurang li abdi anu mana tak teh isim domir nama lapan naon ati anu hartina anjeun lalaki saurang ta eta ji ta cenanib disebutna fiil naon ta ieu mah disebutna teh fiil amar gitu jaa yaji'u ji fiil amar teh ji gitu ji jaa yaji'u ji jaa geus datang ieu lalaki saurang
yaji'u bakal datang ilalaki saurang ji kudu datang anjeun. Tasupane ku tak domir anu wuku mufrad mudakar muhotom. Jadi ji tak lamun mufradah muannasa muhotobah jadi ji anu mana isim domirna ti mah lapan naon cenah dedila anti anu hartosna hartosna anjeun awe saurang. Tah itu nya. Jadi atuh tiasa ditarik kesimpulan ku urang. Ciri kalimah fiil anu selanjutnya nyaeta tak domir. Baik tak domir anu jurusan mufrad mudakar muhotob model fa'alta atanapi jurusan mufradah muannasah mukhotobah model fa'alti gitu. Baik anu asup kana fiil madi maupun kana fiil amar. Model anu asup kana fiil madi mah fa'alta fa'alti. Ta anu asup kana fiil amar mah setila pajita gitu nya. Anu mana ciri fiilna nyata tak domir anu aya di tungtung lapajita. Anu mana takna wuku mufrad mudakar muhotom. Anu isim domirna lapad anta. Lamun mufradah muannasah muhotobah nama macana teh jadi ji ti. Jadi isim domir nama lapad anti. Lapad anti jiti kudu datang anjeun awe saurang li ka abdi. Tah itu nya. Jadi tak domir mah baik anu mufrad mudakar muhotob maupun anu mufradah muannasah muhotobah bisa asup kana fiil madi, bisa asup pula kana fiil bisa asup pula kana fiil amar. Gitu. Satuluina tak domir anu tiasa lebet kana kalimah fiil bahkan jadi ciri kalimah fiil nyata tak domir anu wuku mutakalim wahdah nyata model fa'altu tu anu aya di lapad fa'altu anu isim domirna teh lapad ana anu hartosna abdi. Gitu lamun tiluan pakai contoh lo pikeun fiil madi jadi contoh kieu hiji fa'alta. Nah, anu mufrad mudakar muhotob wukuna. Kadua fa'alti anu wuku mufradah muannasah muhotobah. Katilu fa'altu anu wuku mutakalim wahda. Ta anu asup kana fiil madi. Tuluy anu asup kana fiil amar. Kahiji bisa jita anu manana kudu datang anjeun lalaki saurang li ka abdi. Tawuku mufrad mudakar muhotob. Kadua jiti anu hartina kudu datang anjeun awewe li ka abdi. Tah isim domirna teh lapad anti. Kadua bisa jitu anu hartina jitu kudu datang abdi li ka abdi itu jitu datang abdi li ka abdi. Eta mah wukuna teh mutakalim wahdah anu mana isim domirna lapad ana itunya. Wa tafa'alta mutlaqan kajitali. Wa tafa'alta mutlaqan kajitali. Aya deui cenah nif
ciri kalimah fiil salian tak domir baik anu mufrad mudzakkar muhotob tuluy mufradah muannasah muhotobah tuluy pikeun anu jurusan mutakalim wahdah baik anu lebet kana fiil madi maupun anu lebet kana fiil amar. Oh aya saeuki musonif naon cenah saeuki musonif wa nunu wan nunu wa nunu wan nunu wan nunu 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 wan nunu wa nunu artina teh naon cenah wa nunu teh dedila wa nunu tos sakitu tos atuh tiasa ditarik kesimpulan ku urang. Ciri kalimah fiil selanjutnya nyaeta nun. Eta nun teh kabagi kana dua bagian. Kahiji aya nun taukid sakilah. Anu hartosna nun taukid sakilah teh nun anu makna nguatan. Matak sok aya bahasa temenan. Anu artina sakilah nyaeta burat. Parangna di manaan berat ku sabab nunna teh nganggo tasdid. Salajengna di barisan. Jadi burat gitu cek urang Arab mah. Ai cek urang mah nya hampang wae. Nyarekan jelema sakeun ka tai-tai ngorana ge urang mah nya bisa. Urang Arab berat. Matak jararang nyararekan urang Arab bareurat bibirna teh. Tuh urang mah pana paribasa. Bibir teu diwengku letah henteu tulangan nyorekan teh meuni sakeun ka tai-tai ngorana sekolah. Nun jadi sakali deui kasimpulanana tina sapalina ciri kalimah fiil teh adalah nun. Baik anu jurusan sakilah nyaeta nun anu macana berat ku sabab ditasijan jeung di barisan. Atawa nun taukid khafifah nun anu makna nguatan. Matak aya makna temenan. Pangna disebat khafifah macana enteng. Khafifah. Pangna disebut enteng ku sabab teu ditasdidan jeung teu dibarisan. Tah bila mana urang deuk nyirian kalimah fiil maka tiasa eta fiil dicirian ku nun. Baik sakilah maupun kumaha cenanip contona nun taukid sakilah asup kana kalimah fiil. Urang da ngaji tasrifannya ngan buka tos diajar ieu ngaranna teh ngelak nias kitu nya ngelak. Contona if'alani atos kitu tik if'alunna if'alanna if'alani if'alnani if'alan if'alun if'alin entos kitu tik acan loh encannya ta eta teh ilmu nasrif sorop if'alanna 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 if'ala samina jeung naon ti maujun if'ala maujun if'ala opat hamzah fa ain lam opat if'ala maujun if'ala maujun ihmaronna tuh gitu. Ihmaronna if'alanna itu. Ta eta if'alanna
disebutna kalimah fiil. Naon ciri kalimah fiilna? Nyata nun anu aya ditungtung. Da kusabab nunna ngaot tasid bari di barisan, maka eta nun teh disebut nun taukid sakilah. Gitu. Anu hartosna if'alanna geus migawe temenan. Geus migawe temenan. Saha ieu lalaki saurang. If'alanna geus migawe ieu geus migawe temenan ieu lalaki saurang. Ta anu mana ciri kalimah fiilna nun anu aya ditungtung bari nunna disebut nun taukid sakilah. Kusabab nunna ngaotasi sinareng di barisan if'alanna. Tak kitu ting. Atawa nun taukid hopipah nun teu ditasidan otomatis teu di barisan. Contohna if'alan, tak kitu. If'alan, if'alun, if'alin, if'alan. Ta eta teh contoh kalimah fiil. Naon ciri kalimah fiilna nun anu aya ditungtung kusabab teu di barisan jeung teu ditasdidan, maka eta nun disebut nun taukid hopipah. Manana mah sami. Kudu manana teh geus migawe temenan ieu lalaki saurang. Maknana mah sami wae. Ngan anu ngabedakeun teh nun taukid sakilah mah kahiji ditasidan, kadua nganggo baris. Model tadi teh if'alanna, if'alunna, if'alinna itu nganggo baris. Plus ditasidan. Aya nun taukid hopipah mah teu ditasidan, teu di barisan. If'alan, if'alun, if'alin. Begitu nun nya ciri kalimah fiil anu selanjutna. Kitu tah. Lamun teh mah fiil sulasi mujarrad ati bab kahiji maujuna kasupan kunun taukid sakilah ati. Lain sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad maujuna contohna sulasi mujarrad. Mana mah unsur. Sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad fiil madina asupan ku nun. Nun taukid sakilah. Sulasi mujarrad. Dila. Hah? Ma? Unsuron. Nusuron. Nusuron. Silpi. Silpi. Hah? Nur. Hah? Maha? Maha? Nusorona. Nusorona itu nusorona Siti. Ustad. Sulasi mujarrad kasupan kunun taukid sakilah. Matahana. Lain eta maneh bab kahiji maujun. Nasorona. Nasorona itu. Nasorona itu. Sulasi mujarrad maneh teh ditanya. Bab kahiji nasorona. Tanah sorona teh contoh kalimah naon? Kalimah fiil. Naon ciri kalimah fiilna? Nun. Nun naon? Nun taukid sakilah. Pang disebut sakilah. Sebab nunna di tasdidan. Terus cing yakin atuh maneh teh. Pan geus dibejaan. Pangna disebut sakilah. Sebab nunna tasdidan min bidayat
baris Hartina geus nulungan temenan ieu laki saurang Oten bab kedua mojun dorobana dorobana artina yang ditonyok maneh Oten yang ditenggel meureun maneh mah artina yang ditenggel Oten geus temenan ieu laki saurang Hah? geus temenan laki saurang Geus deungeul temenan ieu laki saurang contoh naon teh kalimat pian piil naon ciri kalimat piilna mun tauhid sakilah apa disebut sakilah sabab nuna dikasihan dibere baris naon baris hati aya tasjid baris tasjid maneh lieur katen yang ditonyok aya baris tasjid maneh teu aya nah tuh pang disebut sakilah ku sabab pang disebut sakilah teu sakira gitu terang ngaji wan kaboga sakira emang sakira-kira kitu mah nya geus sakira-kira kalebe so pang disebut sakilah sabab nuna dikasihan nya terus yang dibere baris dibere baris naon barisna pamae naon macana maneh tadi naon naon ane loba ting maling sampeu di sakola ane marina naon macana kumaha dorobana dorobana aya eta harap anu dipaehan mana hati teh disebut timbul ku sirah ya barisna naon barisna naon da mah aya na kita pan eta mah dina tasrifan terus teuing itu kan naon atuh eta cuman baris anu kitu aya nu di luhur naon barisna oh di luhur nunana di luhur naon barisna jabar naon deui nu di luhur nulisna teh tasjid aya seteh baris tasjid aduh geus ngemabok maneh katen lieur kitu mabok anu ditulis di luhur baris naon sok PS tuluy eta kuku pamae sekali deui baris naon wae hiji baris kadua katilu pamae ieu naon barisna mana mabok itu ya koten masih otak kudu melangkah campleng itu kali deh nang barisna doro naon nya barisna naon tah mane barisna naon jaban nah bab katilu satria contoh naon ieu teh ciri piilna naon maneh deui ngaco aduh si ayah si aca-aca deui aduh karena teu kadenge sakali deui contoh naon piil naon ciri piilna nu naok baru sebut sakilah sabab nuna dikasihan sareng di barisan baris naon jabar bener mana teh baris naon jabar oh anu sok ditulis di luhur baris naon jabar pamae ieu baris naon jabar si koten mah aya baris tasjid cenah kudu balikan deui ka ditu jeung budak eta teh nu alif-alifan gitu tak dan abi bab kaopat mawajun alimana contoh naon teh alimana teh contoh piil
Piil. Naon ciri piilna? nun Nun naon? nun taukid Taukid naon? sakila Sakila pang disebut sakila. Pang disebut sakila itu geus tiluan itu nya teu katangkep. Pang disebut sakila ku sabab nun adi barisan baris naon? baris jabar Jabar tuluy. Hiji deui pang disebut sakila artina teh pan berat, pang disebut berat sakila terus sok nun adi tasdidan di tasdidan. Min kalima maujun apa kene tasrifan teu. Oh semuanya naon atuh nu hafal teh Miftah bab kalima. Hah? Bab kalima maujun. Oh geus tara diapalkeun tasrifannya. Bab kalima maujun. Pahmi? Hah? Di calana. Cing jalan atuh. Oh itu budak itu kalimat bawah. Oh ngajutul padak teu katanya. Oh. Gede milik boga ajian naon eta budak teu ngaji sapeuting jadi teu katempo. Kala kagok ka pamilna. Sok pami maujun bab kalima. Ha? Asunana. Contoh naon ieu teh? Piil naon? Piil mudore. Naon harap mudoroahna? Nun. Kela itu. Jadi ngilu lieur ka udungna gitu. Kali teh pami hasu nana contoh naon? Piil. Naon ciri piilna? Nun naon? Pang disebut sakilah baris jabar. Sok eta lana bab kagenep lah. Teu ada sulasi mujarrad ada genep bab. Maujuna asibana contoh naon tah? ilmani Contoh naon? Oh iya contoh naon? Sanes naon tadi teh? Contohna teh? ya asunana asli Hiji anu dipakena. Sulasi mujarrad bab kagenep maujuna asibana hasibana. Contoh naon tah hasibana teh? nun Nya moal contoh naon gitu. Contoh kalimah naon? Contoh kalimah fiil kalimah fiil. Naon ciri kalimah fiilna? Nun naon disebatna teh? nun sakilah hupita sakilah Hiji anu dianggona nun naon? nun sakilah Nun sakila nganggo mimitian aya mimitian. Nun taukid tak itu modoraka teu komplit deh. Nun taukid sakilah sakila. Pangna disebut sakila sabab nun adi tasdidan bari dibere baris jabar berbaris jabar. Nya. Nah kitu. Tah aya rubai mujarrad, sabarabab dah rubai mujarrad teh Miftah. 3. Bab kahiji maujuna. Hah? Sanes tong waka aya tong waka komplit. Maujuna teh maujuna akroma asupane ciri fiil ku nun jadi akromana. Eta akroma teh contoh naon? Fiil naon? Fiil madi sulasi rubai. Sulasi rubai.
rubai hatina rubai teh bangsa opat harapna akroma sok hitung ka hiji naon akroma hiji ham kadua kaf katilu ro kaopat jadi macana jadi opat teh bahasa Arabna teh sabriji arbaatun tadina tasrifana cik ulama ahli sorof disebata teh rubai nya hartosna harap anu jumlahna bangsa opat gitu asupane ku nun jadi kumaha akromana teh contoh kalimah naon ciri kalimah fiilna nu naon disebutna sakilah pang disebut sakilah pang disebut sakilah ku sabab nuna ku sabab nuna ditasidan terus yang di barisan ya Allah. Sok min bab kedua maujun parohana ulah waka komplit tong waka di nunan jadi kan tasidan atuh bermacan teh sanes rokna teh ditasidan macan atuh jadi ditasidan macan di ke cek urang Subang mah dina dicarekan gitu sana rona teh carekan sana kan par kumaha macana teh tah gitu parroha asupane ku nun jadi paro tasina atuh pake duanana tasidan ente duanana ditasidan macana cing kalem atuh tong bari eta macana cing kalem jadi ditasidan pan kudu ditasidan eta mah tong lo batunya tanya sorangan we jadi tasidan rona macana Pak ro tasid jabar Pak ro tasid jabar kumaha ngejana ge poeun deui Pak ro tasid jabar ru nanti tarang ngaos Quran Pak ro tasid jabar par ro jabar ha jabar jadi macana tasina cing bener tah gitu parroha asupane ku nun taukid sakila ha nun tasjid jabar han nun jabar jadi rokna cing balik atuh macana tasina cing balik nunat cing balik tasida cing urang Arab bareurang sok tasidan tasina mana baris nuna tong dirobah ngere jabar jadi tasidna nu teu bener mah pan tadi geus dieja di tasidan par gitu aduh nuna tasidan ha nun tasi jabar han nun jabar rokna tasidan sok jadi nun eta rokna tasidna sing bener sok gitu duh parrohanna tah teh maca Qur'anna nya sing ulah asa maca kudu bari parrohanna contoh naon teh contoh kalimah naon fiil naon ciri kalimah fiilna nun naon pang disebut sakilah
Kusabab nun diberi baris jabar. Nunna dibere baris. Kadua di samping di barisan teh tuluy nunna teh di naon? Baris. Hah? Baris. Apaan jabar? Baris jabar. Kadua pang disebut sakilah. Kadua kusabab Ayat nunan. pan kenanya nun ya oge. Pangna nun taukid sakilah kusabab nunna teh kahiji Kalimah. sanes nunna teh kahiji kusabab nunna teh dibari Jabaran. di baris jabar. Kadua Baris baris. enggak sehiji baris nama jabar. Kadua apa eta dicarekan teh macana teh kusabab aya naon Pamain. pamae pan macana dia dicarekan gini dicentokkeun kusabab aya naon Ro. Ro. aya naonan hak nun tasi jabar Han. han nun jabar Nah. jadi Arohana. hana tak dina nun teh kahiji aya naon Jabaran. aya jabaran. Kadua Hanan. aya naon Han. aya han. Kadua teh aya naon Pastidan. aya tasidan gitu nya. Jadi macana teh kumaha? Parohanan. Hah? Jadi macana teh kumaha? Parohana. Nah, gitu. Parrohanna. Tak gitunya. Jadi sakali deui contoh kalimah fiil anu nganggo cirina ku nun itu baik taukid sakilah tah ngan teu acan hopipah mah nya. Tah anu tadi tah sakilah mah teu hopipah. Hopipah mah anu teu make tasjid teu make baris. Gitu. Tah kumaha contona teh Fahmi? Nah, contona kumaha Fahmi anu sulas anu rubai nu bab katiluna. Maujun Kotala. macana kumaha? Kotala. Macana kade di rata tasrifan teh. Da cara tajwid tasrifan lamun aya tasdidna kudu dibaca. Lamun make alif, alifna kudu dipanjangkeun, make waw paehna ya paehna kudu panjang. Sabab dina tasrifan mah ilmu sorof. Seueur ieu kitunya seueur kaunikan di jero kalimat teh. Matak aya bahasa ngasalkeun, asalna teh kieu pangna maca panjang teh. Pangna maca pondok kusab kieu asalna, pang ditasdidan kieu asal gitu. Sok pahami. Kotala. Kotala panjang. Asupane ku nun taukid hopipah. Kotalana. Kotalana. Dah sekali di nun taukid hopipah mah nun teu nganggo tasdid teu nganggo baris. Berarti paeh jadi macana teu nganggo tasdid teu nganggo baris berarti paeh. Jadi macana teh iya oi sok berarti macana teh kumaha oi? Kotalan. Kotala. Teh contoh naon? Contoh kalimat fiil. Ciri kalimat fiilna naon? Sapipah. Sapipah. Kopipah. Ke. Sakali deh eta teh contoh naon? Kalimat fiil. Kalimat fiil. Naon ciri kalimat fiilna? Nun. Nun naon? Salah nulis nya. Lamun sapipah mah eta teh sapi jeung pipah.
jadi pipa ngagenyoa susu sapi gitu. Nu naon tulisan anak keri bekeh-bekeh keuneulah teu katempo Kopipa. nun taukid gitu Nun tauhid. kan Nun tauhid. naon nun taukid naon atuh Kopipa. hopipah hartosa hopipah teh naon en Ente. enteng ku sawab teu Dari Jabaran. teu di Jabaran kumalun di PS-an pangna disebut enteng ku sabab Dipaehan. ku sabab di paehan kadua kahiji ku sabab di paehan sadis di paehan dimutilasi gitu sekalian kadua Di barisan. ku sabab ongko di paehan ongko di barisan kita kumaha Tasidan. ku kahiji ku sabab Dipaehan. di paehan kadua Tasidan. ku sabab di tasidan kumaha atuh di tasidan berarti meureun di barisan Di barisan. mana lieur ya sakaya kumaha bool ngomong teh pangna disebut hopipah pami kahiji sakilang geus nya di teu di barisan kadua oh teh di barisan mana teh dimutilasi teh ya aduh kunaon naon maneh eta kahiji an utad pang disebut hopipah kahiji Sabab dari barisan kedua kusabab dari tasjidan. teu di tasidan jeung teu di barisan matak macana teh kumaha teh teh contohna teh oi Kotalan. lan Kotalan. kotalan teh eta teh contoh naon Kalimat fi'il. ciri kalimat fiilna Kopipa. mana mah inget teh kana hopipah wae fiil Nun. fiil nun kumaha atuh Fi'il. kan Kalimat fi'il. mun atau kalimat fiil ciri kalimat fiilna naon Nun. nun naon namina jang Kopipa. kan Kopipa. hopipah ka dieu Nun tauhid. ah itu atuh mana yang bobogoh ka budak terneng eta budak lemet ngaranna teh hopipah lain duh kanu lemet resep disebut teh naon Nun tauhid. atuh cing komplit teh Tauhid Kopipa. tah kitu non taufid hopipah pang disebut hopipah teh ku sabab Nun tadi. Nun dipaehan. nun di Nun tadi tasidan. Nun tadi tasidan jeung nun tadi paehan. nun teu dipaehan Tadi Jabaran. aya kumaha atuh cik pugujang atuh Nun tadi tasidan jeung nun dipaehan. nun teu di tasidan jeung nun teu di barisan berarti teu di barisan nan Nun dipaehan. nun dipaehan sareng Nun tadi tasidan. nun teu di tasidan jadi teu aya tasid teu aya Aya baris. teu aya bari disebatna nun taukid Kopipa. eta teh ciri kalimat Fi'il. wah sok wanunu wanunu nu wanunu wanunu wallahu alam hiji ahnya lumayan ngebul hiji ge sok baca